Duh, kamana ya teh salah kitanya dibawa ke sawah di tangga bantuan teh kalak ngejedog. Kang, ye, kadia tuh bantuan ye teh keur panen kalak cicing wae. Kadia ye. Sok wae atuh keur gawe mah. Panas. Panas jadi lelaki teh kumaha sih eueuh pisan tanggung jawabna. Lain eueuh tanggung jawabna malah. Pan salaki manehna teh ieu teh pajabat RT era ku masyarakat mah nya kudu di sawah mah batur masalah kita digayaan ku pamajikan teh ieu mah dititah ka sawah. Oh, jadi hayang gayanya. Oh geus atuh aya hayang gaya mah wang gerowan budak tita ka dieu. Heueuh atuh era pajabat RT caludi. Heug ai kitu mah. Teh dia teh. Apa mah? Ambilin kacamata hidung. Jas tah. Buat bapak manehna. Oh, iya mah. Ini mah. Ya, nuhun. Ya, hayang gaya mah ieu kacamatana. Ieu jasna, ya. Tah kudu kitu atuh. Meh gaya juga pajabat. Gaya pan. Gaya ieu na ganti ku ieu. Tah. Ya, geus ka dieu. Ieu da ka mana? Iya geus cicing, cenah hayang gaya. Tatangan kieukeun tah. Geus cicing ulah ka mana-mana nya. Ih, atuh urang kos babegi sawah ieu mah. Kapan hayang gaya cenah? Geus beres deui ti sawah teh Mang Soleh. Nuhun ya Asep. Di dieu heula mumpung birang kene wang ngopi. Aduh, mangga nuhun isan itu di lalompok sepi padamalan. Hebatnya sibuk wae batur mah. Ieu mah padamalan ge geus ukur gegelo sasampu sareng ngepel. Bagja euy si Bieti mah boga Mang Soleh. Atuh kumaha deui Cak Asep? Sok bingung aya teu nulu teh. Aduh, sok nyungcung kos asupan. Heueuh atuh sok lah. Nya atuh mangga nya Asep. Mari telas wae. Dieu Mang. Kula pangbejakeun ka si Ibi wang numpeng. Tumpeng kanggo Agustusan. Lain yang Agustusan Mang. Yang syukuran ngaganti ngaran Amang tina Soleh jadi Soleha. Nya Asep mah desa wae. Eta kalak ngahorian Mang Soleh. Tuh gerohan tuh poean loba. Heueuh atuh malah itu. Nah, malah itu tuh pos sawah itu. Warisan para Pak. Oh, nya mangkana sabaraha satumbakna. Ieu teh 500 stupak. Kali hargana teh 5 juta. 2 miliar setengaheun. Nya atuh gerajuan ieu. Mani asa hayang meuli naon gitulah. Awas tetangga tuh beli motor-motor nu anyar atuh lah ulah motor butut we hayuan. Ieu kira dijual geus. Yang buru-buru. Abi teh karek apal ayeuna akang boga warisan teh. Warisan akang. Nya, warisan akang ieu teh. Karek apal abi mah. Ai manehna ieu mah warisan tatangga, warisan si Biedah erek dijual kan urang. Heh, dasar si perong. Sugan teh nyawe warisan manehna, hanas urang teh geus atuh boga sawah mani tumbak-tumbakan kitu teh.